Saatnya Canggih Guard. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapa sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang eut je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade nyepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya. Pak, abdi bade naros ya, Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Sakedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang, Bapak. Kutang saha? Eta kutang nu biemeh. Mang, beca mang, Ka mana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang,
Tos we di dieu. Ah, Neng betliren di dia. Di tempat sepi deui. Kan caringin mah tebih keneh, Neng. Ah iya we mang di dieu. Ya artos mah nuhun nya mang. Nah, si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tata digeges curiga. Nah, bet eureun di nu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasolin teh suka jadi bari lempang. Hurung ngali Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh burudul teh ti palebah astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion.